Assalamualaikum. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar gak ketinggalan video-video kami dari channel Thalab Ilmu selanjutnya. Cikamari pek maraneh kabeh migawe jarieun teh beramal masyiktun sakadaek dek ibadah haeg dek maksiat hegae dek kumaha ge kumaha muaraneh bae bahasa teh mencakup kana targhib buat terhib artina ngabibita ongkoh nyingseuna ongkoh ayo dek kumaha ge ja fasayarallahu amalakum Allah bakal lembongkeun ka amal-amal aranjeun kabeh masyaallah nu bantak urang ngaler ngidul ngetan ngulon teh nungguan ajal ai ajal geus datang mah teu mamri gagah teu mamri sugi di mana datang ajal mah atuh hirup manggesan bae sanajan susah kabina-bina gering anu pohara can datang ajal mah atuh moal waka maot jadi maot balain ku susah ku ajal lain ku gering ku ajal geus datang ajal mah teu saha loba pisan jelema gagah jag waringkas datang ajal pae eta teh geus sadar urang teh kikituan teh geus nyaho kitu tapi sadar mah teu nyaho tapi sadar mah teu hayang kena sadar ya anu lelempangan isuk-isuk lohor maut anu lelempangan datang ka magrib tah sisa maut eta kan loba tah kajadian kos kitu tah henteu jadar ka diri urang lamun aing maut ya lohor beureunanan ya Allah ya Rabbi dosa-dosa aing haju aing macan dibere resep ya ibadah teh dina ibadah ge can dibere ngeunaheun ya ibadah sakumaha anu dipake karesep ku Kangjeng Nabi mah hubbiba ilayya dunyakum sarah tilu du diajeun pake karesep aktif hiji wawangian nomor kaduana an-nisa awewe nomor katiluna wa qurratu aini fis shalat herang mata ngeunaheun dada qurratu aini fis shalat bungah mata hate dina salat berarti kan ngeunaheun teh salat teh hiji sesengitan sebab sesengitan teh mawa ngeunaheun suasana malaikat aya sesengitan mah turun geus dihadiran urang ku malaikat ngan sesengitanana atuh sige hande ulah atuh sesengitan dipake ongkoh tapi lain seungit asana henek Jumaah ge aing pindah wae lah tempat emang aing henek daripada mah maksud itu mah kan sesengitan lantaran naon eta hiji mah atuh beureunan dan hargana murah atuh mana aya nu murah seungit mah aya barang bebeja teh ka ditu kan ngajualna euy emang minyak ieu kok jadi bau kieu sia meulina sabaraha di aing 500 hutang apa kes atuh hutang uyuhan aya ka ambeul Gusti aya di lain gitu atuh kan minyak teh kan asli nama lamun isuk-isuk nu ngeunaheun nu mana kebeurang aya panon poe nu mana peuting nu mana urang kan lamun ngahareupan pamajikan hiji pamajikan geus sarareungit kan lain deui rarasaan waduh ya bangun siap teh kan gitu kan nah coba urang ngahareupan pamajikan aju make minyak teh make minyak anu meunang meuli lain cap kampak kan lain deui lain deuk sosonoan asana mencetan ka nyap cap kampak tah kan lain deui suasanana tuh ada sesengitan nanti Kanjeng Nabi resep pakai sesengitan teh keur mah awak mesengit aja pakai sesengitan atuh geus tambah-tambah
Nomor kedua awewe nisa sebab ngajembarkeun kana hate. Urang ayeuna keur pusing-pusing datang ka hiji tempat aya dinya pamajikan urang nyambut ka urang bari seuri blak perasaan suasana jadi beda utang poho utang lain deui jadi kan senang awewe teh terus ngadekeutan ka urang ngajuna gelehe jeung mencetan ka urang set kebel-kebel aya duitan euy oh berarti mah penjahat kelas kakap ya mah eta geura jadi awewe wanita menggairahkan hirup numantak jelema anu berjuang biasana dikerumuni ku wanita sebab naon nambah semangat terus pamajikan teh lamun ka urang mere semangat urang katakan waduh giat kajen ku kumaha coba lamun urang datang ku sambutan urang nitah nyanana cicing bae eta kan haju bae geus lah ieu mah tangga kos kiamat geus mal dagang yang lah kos kieu jasa tah coba lamun disambut mah masyaallah haji ka urang na geus naon ngaranna mun urang hareudang geus teu kudu make hihit androknya na dikitu-kitu aju janana teu make calana kan geurah saya dia masuk macam-macam iya eta samacem karek samacem eta Masya Allah nah ieu gorengan amal naon bae bagus bakal ditembongkeun ku Allah bagus goreng bakal ditembongkeun ku Gusti Allah goreng bahkan lain Allah bae wa rasuluhu jeung rasul Allah bakal ningal lain rasul bae wal mukminuna jeung para mukmin di dunia kewe bakal ditembongkeun ku mujaga di akhirat urang sebagai mukminin bakal jadi saksi ka umat-umat nu baheula atuh berarti kan katembong teh amal-amalna mana nu kafir mana nu mukmin mana anu soleh mana anu toleh urang ka jadi saksi engke jaga di akhirat nyaksian umat Kangjeng Nabi Isa nyaksian umat Kangjeng Nabi Musa nyaksian umat Kangjeng Nabi Sulaiman pandeuri urang ayana tapi bisa caksi sedengkeun nyaksian eta kan kudu ningali kudu neuleuh heula urang deuk nyaksian teh kapan kudu neuleuh anu deuk disaksianana ku urang berarti kan urang dibere neuleuh heula ku Gusti Allah memeh nyaksian teh cacak-cacak urang boro rasul komo Allah urang bae ge dina Al-Qur'an geus dijelaskeun fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun di dunya keneh ge atuh urang jakat ciri ditembong-tembongkeun kan ku Gusti Allah nu paling ngeri wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah Gusti Allah teh bakal ngabalikeun urang dibalikeun ka alimil ghaibi wasyahadah saha anu uningakan alimil ghaibi wasyahadah Gusti Allah maha uningakan gaib maha uningakan syahadah nu lain gaib rahasia-rahasiakeun teu kanyahoan ku batur Allah maha uning syahadah tembong zahir Allah maha uninga urang bakal dibalikeun ka Gusti Allah iya kan urang ngeri jasa ieu urang teh geri teh bakal dibalikeun hiji-hiji nu mantak ieu bakalna urang naon kitu ngaranna kesel ge hiji-hiji dipanggil jelema sabaraha juta sabaraha triliun di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka akhir umat Kangjeng itu kapan bakal wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah dihudangkeun ti kubur digiring ka mahsyar aju engke deuk dinaonkeun dia dibalikeun ka Allah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabales ka aranjeun kabeh kana pagawean nuku urang dipigawe payujasikum dibales eueuh
nu kaliwat bagus dibales bagus, goreng dibales goreng. Ya Allah, urang kuari iman, salat, puasa, zakat, haji, sodako, syiar, urang milu bakal dibales sesuai jeung amal urang. Waktu urang di dunia teu iman kafir, naudzubillah min zalik, musyrik munafik, atawa iman ka Allah jeung Rasul cuman teu nyaho ka masjid, teu nyaho ka majelis taklim. Geus teh nyaho bae. Di mana aya lapangan bola di dinya nyaho. Di mana aya main sodok-sodokan di dinya nyaho. Main sodok teh eta teh biliar gan kurang keren sebab aya biliar mah asli ngomongna aya main sodok mah kan loba nu disodok. Lain bola bae di jero nu disodok teh. Ehem sia. Tahun deui main gaple remi lah tetapi batur bakapan geus aya nu judi teh kelasna geus saya nyaritakeunana geus atuh bangsa di urang mah sapira judi teh gaple remi kos kali tunggul catur dijudikeun atuh batur bang geus kasino indro judi teh lain-lain sebagainya tah judi-judi batur ya atuh pek bae cek Gusti Allah tapi engke sia bakal ditembokkan bahwa di dunia bahwa di akhirat wasaturaduna ila alimil ghaib wasyahadah dibalikin ka Gusti Allah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal nyaritakeun ngabales majazi teh yunabbiukum teh ku Imam Jalal di manaan fa yujazikum berarti ieu yunabbiu di mana yujazi majaz ayu nabbiukum nyaritakeun doang ayu caritakeun doang makan enteng sapira nyaritakeun tapi lain sakada dicaritakeun fa yujazikum dibalas. Masya Allah karim ulah waka ka batur-batur heula urang bae kuari ti mimiti balik tarolah anu memeh balik mata manggeus aturan-aturan guer mukalaf karana ge ti mimiti balik bae datang ka ayeuna geus sabaraha buah tatangga nu kurang dijepret sabaraha sol naon kitu ngaranna sendal nu kurang dicokot di majelis taklim jeung di masjid bebeja nama pahojol pahili padahal ngahaja geus sabaraha kotok tatangga nu dipencitan ku urang geus sabaraha kali urang ngabonceng si Mbak gegejlug ge kurang direm abeh endut-endutan tuh kan geus sabaraha kali urang mamawa si Mbak rekreasi geus sabaraha kali urang kebelah ditu namun mabok mana udzubillah min zalik bakal lain sakadar mabok tapi orang horenganan jadi tukang ngajualanana naon ngaranna eta tukang ngajualanana kan anu mabokna mah meuli pemake ngaranna tah anu ngajualan naon ngaranna naon ngaranna cepet atuh sia bangun dutu nyaho teh heran aya dihareupeun aing ditanya bangun kos kiai bae cek nya aing teh nyaho meureun tah dasar jana meureun agena nya aya potongan nya mata kos geus tinggal ditelepon da polisi tangkap habak tah tuh kan nah ieu sabaraha nu awewe nu kurang dizinahan mun zina teh geus sabaraha urang ngarugikeun batur geus sabaraha urang ulah-ulah nampilingan nyiwit bae batur teu senangan di akhirat bakal diciwit deui geus sabaraha kotok nu diadukeun emang kotok daekeun diadukeun kan teu daekeun kurang diadukeun engke kapan urang teh diusulkeun ku Gusti Allah Gusti cek kotok abdi nyadar kotok cek urang Bandung mah Bandung ge tiba hayam tapi abdi teh dizolim ulah waka dijadikeun lebu Gusti abdi can males ka jelema nu baheula ngadu-ngadukeun abdi teangan cek Gusti Allah saanu ngadukeunan haji sabenerna mah tangan bawa ke dia tonton ku kabehan ayo sebatu ya Allah aya je dia teh menusuk muludan teh ya teh menusuk mamaca aja
dibawa ku kotok ka dia. Jadi ku ari kotok anu ngadukeun urang diadukeun ditonton ku triliunan manusia. Masya Allah eta kan urusan-urusan hisab teh kos kitu dah. Ieu wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya Allah ya Rabb, aduh segala rupa bayat nipu teh ngabohong teh jelema anu dizolim ku urang. Baheula urang pernah jadi calo tanah nyut tadi cokotan ku urang di bos dibayarkeun mah henteu atau dilambatkeun kan zolim teh ngaranna batur teh loba kepentingan rek meuli anu jadi tanyakeun ka bos bang kan geus bayaranna horeng nyangkut dicalo ke ceknya sagedeung deui ke sagedeung deui iratur bo cekna datang adanya ke Senin datang deui ke Rebo datang deui ke Senin oh bonen aya bel jadi lembur bonen gua itu tak iya zalim Masya Allah karim encan deh urusan anak-anak nuntut urang mah cenah keur dituntut jol anak naon deus sia ye kula ka neraka gara-gara henteu dididik ku abah iya kula mah dituntut ka abah bae lantaran kula teh dipasantrenkeun ku abah teh haju teu nyaho ka pangeran teu nyaho ibadah gara-gara abah geus kula mah teu ridho ka jeung boga ka neraka lamun teu bareng jeung abah malaikat seret abah kula heula meme kula dak sia lain ka aing abah bae tolol si abah goblok si abah coba eta ditonton ku jelema kan kos kitu can ge beres jeung anak jol bae pamajikan nu kolot jeung nu ngora deh ieu lalaki hidung belang ya cek nya teh ajaib teh belang hidung aing mah sia tah mebes bae di nu ngora aing celok dipirale-pirale ku sia baheula sia ngeunahan ku ari aing rek nuntut ka jeung kumaha ge ye hakan-hakan sia nu teu heula ka neraka ayo jeung anak can beres pabajikan kitu keneh deres duduan nu tilu hiji ge nuntut deui hiji boga pabajikan ngan hiji-hijina nuntut datang-datang culak cangkeng bae malaikat ceret deula ieu saya ieu pamajikanana kok pamajikan sini tanah geus sokana kajujuran keadilan salaki buang ka waras salaki tolol goblok di masalaki seren ambo Masya Allah karib anak pamajikan jol tatangga ini biang keladinan ada kuat coba ayo Masya Allah ieu teh cek bahasa baheula mah dikerepek ngaranna kos kitu ayo da kumaha coba ayo tah ieu ayat wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Naon bae pagawean urang bakal dibalas ku Gusti Allah meme dibalas teh kapan dirinci heula kumaha pagawean soranganana jang dirina kumaha jeung anak kumaha jeung pamajikan kumaha jeung dulur kumaha jeung tatangga kumaha jeung atasan kumaha jeung bawahan kumaha jeung guru kumaha di dinya urang iyalah wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya Allah ieu di kumaha coba talalakon urang hayu hitung kurang mun isuk aing pae isuk betelanan mun aing isuk pae renungkeun ku urang umur aing 60 tahun. Masya Allah urusan aing jeung Allah hubungan aing jeung Allah tama urusanana letik musamah hampang tetapi urusan aing jeung makhluk musahah berat di urusanana hutang piutang anu can dibayar urusan zolim teh dihinakeun urusan diomongkeun urusan eta baheula teh aing teh jadi kepala kuli baheula terhadap anak buah teh zolim teh jujur zolim aing teh baheula teh jadi lurah aing teh baheula jadi camat aing teh baheula teh jadi penggede aing teh jadi pemerintah aing teh jadi ieu kumaha urusan-urusan pagaweanana sesuai jeung aturan apa henteu wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Rasakeun renungkeun heula ku urang aduh ya Allah jaheul geus datang orang ka imah tas ngaji ku aja neng urang tak hampura pan kakak jadi kos kieu sih ngaji naon sih di ditu neng ulah nuntut engkenya di akhiratnya
emang ngaji naon gitu ka ditu berat kakak ieu mun bisa maanterkeun kakak can nyandung bae ka jepan itu lain teh hampura berarti mah budak kos soang ieu mah handap udah capek ge soang teh bangun ka handap porengan anak bacok masalah ki soang ieu mah tolol henteu neng mah lain lalagaan teman neng mah hampura bisi ya kakak umur atuh neng ge sarua urang silih hampurakeun nya ulah nungtut engke jaga di akhir moal ka kula mah pokona mah atuh geus dirido-ridokeun bae segala rupa anu kadaharku kakak anu kakak ieu teh mah geus ridho bae kabeh ge anu kadaharku kula atuh ridokeun bisi kula kurang hormat ka kakak dengan hampura kitu keneh kakak sok sesengor ka kula geus naon kula mah nganggap biasa bae teh adat kakak ieu kos kitu bawain ke akhirat beren kasih sok aju kitu sama ya aing pusieun tadi ngaji wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun cenah bakal dibalikeun ka Allah Allah teh maha uninga kanu gaib jeung kanu zahir hajung ke bakal dirinci saeunggeusna dirinci dibeja-bejakeun dibales nah ieu engke di akhirat pikumahan ja urang percaya ka Allah jeung Rasul haju urang percaya bakal dikitukeun imah hampura kana heula anak dikumpul-kumpulkeun kadari sih cak anak asana abah dek babagi harta ieu lain sia mah suka-suka dinya mah abah mah ieu wasiat ya sing arah ibadah sia ka Allah ulah tinggal salat abah ieu geus teu kurang sehatan awak ihade bisi sia teu apal kana bag-bagan ibadah ngaji sia bisi engke dituntut di akhirat je nyakola-nyakolakeun anak kuari manehanana di SD SMA ayo ya ayo terus tenaga kuliah jadilah jana insinyur jadilah jana Kapolda jadilah Kapolri jadilah jana DPR di pusat dan lain sebagainya mewah mobilnya batur kabanjirannya nama henteu hebat diistidraj ku Gusti Allah wah hebat datang ke akhirat lantaran teu nyaho ka Allah dina nyaho ge teu make ieu bapana anu dituntut abi teh disakolakeun teh diwaukeun ka Allah kunaon diwaukeun ka guru doang abi teh ieu terus kuliah jadi kuari abah kasumbang ku abi bapak kasumbang ku abi dibelikeun mobil mewah imah mewah horenganan naon kunaon atuh ieu abi teh diwaukeun ka Gusti Allah teh dipasantrenkeun ieu abah goblok ieu abah da kumaha coba di akhirat dikitu-kitu hayu pikir lah cenah teh kiai na bae meureun supaya anakna malas santen kae teu hayang aing capek jang sia Allah saya mah percaya Allah saya mah Allah sia awas di akhirat diancam sia kuing je awas ya tah barang kae di akhirat kieu barang tuh cak aing kan bener kan ulah bawa keur ieu sia sakola bae kadenge takut ceuli sia omongan aing kadenge malaikat balik seren waduh tak kiai cenah kejem amat boga sia teu ngadenge ka omongan aing baheula ngaieuhkeun ka aing sia henteu kiai cuma tulungan keur ieu mah ka aing ngaieuhkeun ieu mah hampura bae ku ari tah tetep aing deuk nulungan bae domat sia mentok seje ini tetep bae nulungan bae masyaallah bedana ahli Allah jeung lain ahli Allah kumaha ge di akhirat di dunia mah moal kaciri di akhirat ahli Allah mah careurik jelema ka ahli Allah cek jana tenang henteu kami ieu salat teu bagus puasa teu bagus zakat teu bagus ieu kami ka neraka tenang cek jana teh kumaha lamun bebejana ka Kiai Golkar bebejana ka Kiai PDI bebejana ka Kiai pamarentah sarua bingungna lulumpatan Kiai embung dipenta tulung sebab jangnyanana ge bingung tapi Kiai Allah mah lain kana adia diusulkeun geus pokona mah sia ka surga ka surga di mana cenah teh amal aing kabeh los tajang sararia Kiai aing mah kajin ka neraka ge asal sia bae ka surga
bakal kiai Allah gitu bakal tah los ya amal aing bagi-bagi ku sia kabeh sia bakal surga aing geus puas aing mah kajeun ka neraka ge kan usul kabeh kan ka Allah Gusti abdi teh boga amal jore haju ka surga menang ti mana pamere ti kiai anu aing nyanana mah be aku kami diperebutkeun amalna haju kajeun cenah nyana ka neraka ge asal kami be baheula aja keur di dunia teh ilu ngaji keur di dunia teh ilu wauh jeung duduang kajeun di dunia mah padahal mah nonggengan ka nyana keur ieu tapi ieu kami ini bere amal nyana cak Gusti Allah sanggup bere amal nyana kamu ka neraka atuh nyana bae sanggup ka neraka ngabelaan maneh atuh komo aing ka nyana geus ka surga kabehan alhamdulillah atuh sia ulang ngomong sampuh beda ada ahli Allah jeung ahli dunia teu memikirkeun pribadi ahli Allah mah tembong kuari masih kene dilecehkeun masih kene dijebian di akhirat bakal tara rembong kiai Allah di akhirat bakal seperti eta kitulah Kangjeng Nabi nyaritakeun di dunia mah teu tarembong pasti ngomong kitu asal sok disokeun ditakaburkeun diasaingkeun engke di akhirat mah bakal terbukti nu mana nu kiai Allah nu mana nu kiai dunia kiai Allah mah moal mementingkeun pribadi sebab di dunia dia terus mementingkeun pribadi tiluk mantak eta ki naon kitu ngaranna ki Fudoli unggal peuting ngalayang bae eta pannya nama tiluk tahajud kajeun aing mah teu tahajud di asal sararia bae nu penting mah aing mah bari amplop bae eta kan ngaranna ya Allah ya Rabbi Masya Allah aya anu kasalahan pantah inget bae ka dongeng Gus Dur kasalahan tak ada jejol besok aya jol kitu tah aya kiai ceramah barang geus kitu caritana dijemput pakai motor terus balikna besi ditangkep kan dibere helm barang berangkat lagi make helm lantaran kiai mah telok make helm tibalik jadi harupna aya di tukang aya di ngarel ge telok make helm kan kok dibonceng kan gitu tanya kan beneran ngendong jadi isuk-isuk balikna ngendang ke baik kiai terus aya di naik motor di tukang muridna wah ieu jelema saha cenah make helm naik motor jadi model cek lagi ai awakna ka ditu ai beungeutna ka dieu dilalaga ku ya ku murid padahal murid kenyawan eta guruna Pak hei coba sia jileuk ka aing guru da kieu bae besi ragam cilok naik motor kan kieu bae ieu robot aja lebas cenah teh kieu bae dilalaga bareng engke geus datang ka hareup direm dihaeng deuleu digitukeun deui sebenarnya robot apa jelema sih barang geus kitu carita kadele sorbanna sorban guru aing kita mah manya guru aing naik naon naik motor helmna salah ieu sih mah eureun di tengah jalan dibuka helmna Masya Allah langsung nyana balik teh nanya deui salah ngalalaga guru tadi hai loba nu kasalahan jeung guru teh loba nu kasalahan eta kos kitu eta loba nu kasalahan isi eta guru di Banjar mah loba kasalahan resep lalagan pan di Banjar mah asal pae kemis we hei macul santri pan aya nu daek kan embung nu daek mah geus babagi ka ajulan anu kajeng nu embung teh naik ka para wadah kitab teh tah ieu papan wadah kitab dinya naik kana ka luhur kieu bae di luhur abeh teu kanyahoan ku kiai barang dula deuleu kiai ka luhur teh deui kiai deuleu ka luhur ya kanyahoan turun sia turun makanya kita kan remeng teh hareukeun tas subuh caang encan poek di sekaliwat remeng begitu ngaran jadi beungeut can jelas ayalah budak santri nu balik di masjid kadinya kapanggih teh jeung kiai pajar lain kiai alkeun budak santri masuk nyekel peler gitu tah aduh gitu
gawe ih kiai datang ka ditu datang ka juru itu di barang ya kiai loba nu kasalahan jeung kiai Masya Allah teu jarang geus aing bingung cak jada ieu kanyahoan aing tah henteu ku kiai eta loba lalakon di Banjar eta nah ieu nah ieu bakal di akhirat payunat dihukum bima kuntum ta'malun anu paling sedih naon coba di akhirat nu paling sedih mah ketika jelema geus ka neraka ditembongkeun tempat di sorga. Masya Allah haju lain sakadar ditembongkeun cak malaikat pen sia lamun ibadahna bener ikhlas sia lamun ibadahna bener ka Gusti Allah moal ka neraka tuh tempat sia lamun sia bener. Masya Allah teu nyeri kumaha coba ditembongkeun sorga teh tah ditembongkeun tah eta teh tempat maneh jang maneh geus aya tulisanana mun maneh harita bener ibadahna eta tempat maneh deuk teu nyeri kumaha deuk teu nyeri kumaha keur mah di neraka haju nembongkeun di tempaten urang mun urang bener mah di dinya atuh nyeri jasa eta emang ngahaja deuk supaya leuwih nyeri jasa keur mah nyeri ka beuleuh nyeri ka panggang ditembongkeun deui kami nahan di sorga jang urang mun urang bener. Masya Allah eta nu nyeri jasa mah eta nyeri jasa ongkos urang dekawi aju urang teh codeka bakal dikawinkeunana teh ka si eta persyaratan urangna harita teh bener aju teu bener urangna teu nyaho ngan kabar doang sia bakal dikawinkeun sia teh ngan syaratna sia teh hiji ulah nonton TV nomor kaduana sia ulah sok judi bae tah bakal dikawinkeun jeung awewe nom si eta ngaranna tapi tetep bae barang meunang 1 tahun 2 tahun urang keur ngahep-hep bae kawin jeung nini beungking aduh nya susah nya nini urang imah bocor Masya Allah kena kebanjiran penuh aduh ditembongkeun itu nu liwat sa eta teh calon pamajikan sia mun sia bener mah tah si eta ya Allah ya Rabbi eta mah budak mulus amat cedaan naon eta mah eta teh pi pamajikaneun sia kolot ge geus ngolotan tilok aya ngagoranan kolot tah eta calon sia budak tah mah Masya Allah aing mah teh mah memeh numpakannya geus paeh ti heula mah jageulis jasa tah mah eta beuki nyeri bae kapan ditembongkeun tah nu bakal jang sia teh mun sia harita bener tekan nyeri nu di sorga abe puas kanikmatanana ditembongkeun neraka tuh tempat sia tuh keur digodog itu teh cai anu ngabuncal-buncal seudeu anu pohara di dinya ruhak nu pohara tuh kala leuleumpangan dinya jeung orai-oraina nah eta teh pi tempateun maneh geus aya tulisanana mun harita maneh neruskeun kana kadugalaan maneh ngan kulantaran maneh haju kembali ka Allah haju ikhlas dicoret aturanna maneh di dinya kan nyana langsung sujud ya Allah alhamdulillah bersyukur leuwih gede ka Allah eta tah nu panyeri-nyerina mah ahli sorga ditembongkeun tempatnya nu di neraka pi tempateun nu di neraka mun nyana terus dugalana bakal di dinya jadina pan tambah-tambah nikmat ka Gusti alhamdulillah Gusti nu di neraka ditembongkeun sorga tah tempat maneh tulisanana jang maneh lamun maneh bener harita tah dinya kulantaran maneh haju teu bener di ka neraka ya Allah nyeri luar biasa eta nu panyeri-nyeri nama ilah fayudabbiukum bima kuntum ta'malun aya deui wa akharu